Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin rahmatihi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa syafa'atihi jalla wa ala lil khalqi ajma'in insani ainil wujud was sababi fi kulli mawjud sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imami ruka'is sujud wa sayyidi kulli walidin wa akrami kulli maulud sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dihormatina, oge sakumna dulur-dulur muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu kalintang dicintaina terkhusus para ulama, para habaib anu kurang sadayana langkung dimuliakeun, langkung dicintai. Khususna pisan keluarga besar anu dihaolan sesepuh di ieu wilayah nyaeta Bapak Haji Subki almarhum bin Bapak Suhaili rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah tamah. Anu kalintang disyukuri ku urang sadayana niat mulyana dina ngawujudkeun ieu acara anu agung, ngawujudkeun majelis ilmu, ngawujudkeun majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, majelis silaturahmi sareng papada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
sehingga kuwasilah niatna sahibul acara urang sadayana tiasa ngajalankeun mang pirang-pirang parentah Allah anu berkenaan sareng nyiar ilmu, nu berkenaan sareng nyebarkeun ilmu, nu berkenaan sareng ngagungkeun ilmu, ngagungkeun ahli ilmu, nu berkenaan sareng zikir, nu berkenaan sareng sholawat, nu berkenaan sareng ngadua oge ngaduakeun papada, nu berkenaan sareng silaturahmi, terutami taacan tebih waktosna tina boboran siam mun tumis mah ieu teh tumis garing ya, tapi nikmat tumis garing eta dicocol kurang inang atawa ku ulen ya, maka langkung ti payun pribados kasadayana nyanggakeun boboran siam minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Sihapuntena atas nama pribadi sareng kulawarga kasadaya dulur-dulur hadirin hadirat muslimin muslimat, malah aya dulur anu sarumpun ti luhurna teh nya, maksudna rumpun anu leuwih deukeut da kabehana ge jelema mah sarumpun ti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ngan nu dimaksud nasab rumpun anu langkung caket anu nyambung ya ka para karuhun-karuhun urang, karuhun Mahmud, karuhun Cirebon, karuhun Pamijahan gitunya, para wali-wali Allah lebih dieuna anu pakuat pakait sareng ama yang rende, pan ama yang rende mati ditu ti Cigonewah ti Mahmud anu patula patali sareng pangersana Mbah Mansur ya, anu kadituna teh apan ka Banten, ka Kangjeng Syarif deui ka Cirebon. Tangtos anu dulur sanasab nu langkung caket eta aya hak anu langkung, semakin caket hubunganana semakin tambah kalangkunganana dina hak, yakni langkungna dina hak anu kudu langkung diperhatoskeun. Namawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatna ka urang umatna al-aqrab fal aqrab, nu pang dekeutna kudu diperhatikeun. Walaupun nu jauh oge ajaran Allah mah ya kudu bisa nyieun hade, ajaran Allah mah kudu bisa mika nyaah, mika welas, mika asih kapapada makhluk Allah, rek muslim, rek kafir, rek jelema, rek bangsa sato hewan, rek bangsa jin ya, rek sahabat ya, malaikat, erek anu hirup kene, erek anu geus maut, erek an ka arwah-arwah anu can diwujudkeun jasadna ku Allah di dunya. Masya Allah.
erekana makhluk-makhluk nu ceuk urang mah disebutna benda mati ya. Urang teu bisa komunikasi jeung benda mati jeung sato ge teu bisa. Tapi da jeung pangeran mah eueuh istilah benda mati. Ya. Barisa ngomong we ka Allah, da likir ka Allah urang yakin da ku Allah didawuhkeun. Teu aya hiji perkara oge nu diciptakeun ku Allah angin kabeh zikir ka Allah. Ai zikir teh meureun kabehana ge nya pada ariman ka Allah kabehana ge. Pada nyaho, pada makrifat kabeh ka Allah. Ka pangeran nu hak boh bumi jeung saeusina, langit saeusina, aras kursi sapinuhna, surga jeung narakana. Lauh mahfuz jeung kolamna, kabeh makhluk kabehanana pada makrifat ka Allah, pada iman ka Allah, pada cinta ka Allah, pada ta'zim ka Allah, kabeh pada nyembah ka Allah, kabeh pada ngabdi ka Allah ku cara masing-masing. Allah kabeh pada muji ka Allah Ta'ala. Atak urang manggihan mangpirang-pirang keterangan bahwa bumi, langit, panon poe, bulan ngararomong ka Allah, unyukan ka Allah. Poe ya, minggu, bulan, tahun unyukan ka Allah. Masya Allah. Surga neraka unyukan ka Allah. Kabeh makhluk unyukan ka Allah. Urang nguping deui keterangan ya bahwa engke ku urang bakal kanyahoan. Nu ayeuna urang mungkin teu percaya bahwa benda mati bisa ngomong, tapi dangke mah urang bakal nyakseni ngadenge langsung. Kulit urang ngomong, leungeun urang ngomong, buuk urang ngomong, suku urang ngomong, kabeh ngomong ya. Pada lapor ka Gusti Nu Maha Suci nyaritakeun kalakuan urang, boh nu hade boh nu goreng ya. Matak ceuli rek ditanya, panon rek ditanya gitu kan. Pikiran urang, akal urang rek ditanya ku pangeran kabeh. Allah. Kabeh bakal jadi saksi, saksi kahadean urang jeung saksi kagorengan urang. Matak sing loba makhluk Allah anu ku urang diajak zikir, sing loba saksi dina ibadah, geuningan dina fikih ge kitu ku ulama ya. Disunatkeun lamun salat teh 2 rakaat geser gitu, 2 rakaat geser gitu. Meh naon eta teh diantarana hikmahna meh loba saksi. Karena setiap nu dipake sujud eta teh nyakseni ka urang. Malah mun urang maot teh eta teh ceuri ka pangeran. Masyaallah. Unyukan ka Allah, ngarasa sedih. Tanah anu dipake salat teh nya ngarasa sedih mun urang maot teh, sabab nu jadi sabab turuna rahmat eueuh, nu jadi sabab turuna barokah, turuna ridho Allah, cinta Allah, turuna anugerah Allah teh eueuh da geus maot teh. Ai keur aya mah pan bumina oge kabagean rahmat Allah,
ketika ku Allah dihujankeun kanu salat, kanu maca Quran, kanu zikir, kanu sholawat, kanu ngaji nya, ngajarkeun ilmu Allah, ngupingkeun ilmu Allah kitu. Tah di mana hujan rahmat diturunkeun, hujan barokah diturunkeun kabagean kabeh. Tanuhna kabagean, hawana kabagean ya. Caangna poekna kabagean, caina kabagean, matak barokah teh jadi nyumaramah kana naon. Matak sah jalma nu soleh mah diambil barokahna lain ukur barokah tina kasolehanana wungkul. Barokah tina ilmu na wungkul lain, sabab kasolehan ilmu na anu jadi wasilah utama ya nyerap keberkahan ti Allah, rahmat ti Allah, madad ti Allah. Tah kusabab ieu ilmu jeung soleh teh nempel dina alam ati jadi pinuh, jadi lautan rahmat, lautan barokah. Teh alam ati teh gitu, mun ati cinta we kasih A kasih B jol nyambung we kitu teh jol ngalir we keberkahan teh nu aya dina ati teh. Mimitina mah tina berkah ilmu jeung berkah amal soleh teh ya, berkah iman, berkah Islam, berkah ihsan. Gitu. Dainu soleh mah atina nyambung ka Allah terus. Tak kasayan ti Allah teh ku Allah dialirkeun ka alam ati jalma nu soleh. Tuluy we dialirkeun ka sakur naon bae nu dipika cinta ku anjeunana atawa anu cinta ka anjeunana. Nu ngagungkeun anjeunana, nu muji-muji ka anjeunana. Nu inget we ka anjeunana, nu ngadongeng-dongeng kasayan anjeunana, nu ngupingkeun dongeng kasayan anjeunana. Bijil we keterangan wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu. Dina nalika disebut-sebut termasuk didengekeun dongengna, termasuk zikir teh diinget ku ati gitu kan. Jalma-jalma nu saleh tah maka otomatis turun mang pirang-pirang rahmati Allah taala. Nah hanya anu soleh di mana ku urang dipieling urang teh jadi menang rahmat. Jadi di alam gaib dan hubungan ati jeung nu soleh pan anu soleh mah tuh atina ge nyambung ka Allah kusabab konek ka Allah taala. Tuluy ku urang ati urang dihubungkeun kanu konek ka Allah teh kan. Ada jol kabagean we tuh setrumna teh kabagean, aliran etana teh kabagean. Masya Allah ya. Tah ngonekeun teh kunaon? Ngonekeun teh diantarana ku iman, ku percaya. Naon deui? Ku cinta. Eta teh keur ngonekeun. Naon deui? Ngagungkeunana hate kanu saroleh. Tuh, eta teh ya. Naon deui? Kasonona hate kanu saroleh. Hade sangkana hate kanu saroleh. Kitu. Tuluy hate nyieun kahadean kanu saroleh, di antarana ngadua ka Allah, ngaduakeun aranjeunana nu saroleh. Naon deui? Tatkala hate tawassul ka Allah kunu saroleh di. Pada eta teh hubungan ati najan teu diucapkeun. Da konek jadina gitu kan. Tuluy we jadi nyetrum siga ieu lampu. Ya, ari nyambung mah kanu boga setrum teh hanya jadi harurung we. Harurung we. Najan teu sarua nya anu boga setrum 100 watt jeung nu 1000 gitu kan, jeung nu mega gitu kan, malah jeung aya nu sawat gitu kan. Walaupun sawat ari aya setruman mah manfaat we. Manfaat we.
najan ngenyai itu sabaraha eta teh lampu teh tuh eta cenah 2 watan gitu eta kajeun teuing 2 watt gitu aya we manfaatna teu nah tak ilmu saeutik ari nyambung mah kanu baroga setrum jang nyambung dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati Rasulullah apa nyambung ka Allah taala ya tuh tambah deui gitu kan begitu Rasulullah kagungan murid para sahabat oge ku Rasul disambungkeun deui ka Allah deui nya nyambung deui ka Rasul deui itu kan tambah weh madad kekuatanana tambah watna teh jadi tambah tuh kan aya nu langsung ti Allah aya anu nganggo wasilah Rasul gitu mimitina mah ku dibangun ku Rasul teh mimitina hubungan sareng Allah teh jelema bangsa jin sina ariman heula ka Allah nyambung weh kitu tapi dalam iman ka Allah wungkul teu iman ka Rasul mah da teu nyambung deui ya jadi kudu aya nu jadi wasilah kudu aya nu nyambungkeun ka Allah taala saha eta Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana disambungkeun ka Allah ka Rasul nyambung ka karak ngagebrai ya sumping mang pirang-pirang anugerah ti Allah subhanahu wa ta'ala para sahabat kagungan murid lajeng dididik deui iman ka Allah iman ka Rasul ari maneh ka Allah ka Rasul bari percaya deui taat deui ka nu jadi guru ka para sahabatna ya bari ngagungkeun bari cinta atuh beuki tambah we sabab aya tambah tina madad anu ku Allah dipaparinkeun ka para sahabat ti Rasul tos kengeng ti para sahabat kengeng kitu ya tah kitu beuki hanap da sarua najan nepi ka poe kiamah ge ari nyambung mah sarua ari nyambung mah ya urang iman ka Allah guru urang teh ieu teh aya di masa nu akhir ayeuna teh nu nyambungkeun urang ka Allah nyambungkeun urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambungkeun urang ka para sahabat ka para tabi'in terus ka para ulama-ulama mata rantai ieu tah agama para wali para syuhada para solihin para malaikat tuh nyambung ka ditu ka dieu nyambung ka ditu ka dieu nyambung kana sadaya syiar-syiar Allah taala maka madad ieu setrum ieu ti ditu ti dieu ya kayak menang manfaat menang barokah teh ti ditu ti dieu catat ku urang menati urang cinta ka ulama ka hiji ulama cinta geus sakitu barokahna cinta ka sakabeh ulama tambah cinta ka hiji wali sakitu barokahna cinta ka sakabeh wali wah atuh ngagebrai eta mah ya cinta ka hiji nu soleh ka sakabeh nu soleh gitu wah hebat gitu kan Masya Allah tabarakallah Masya Allah tabarakallah tak kita jadi satu kesatuan nu aya setruman mah satu kesatuan we kajeun teuing sawareh geus aya di alam kubur anger we setruman nyambung gitu kan mata kurang disunatkeun jarah kaum muslimin muslimat da eta mah kabehana ge pada boga setrum sarua urang uluk salam ka ahli kubur ya tah kita ngadengieun ya naon sababna da sabenerna mah sahukum kabehana oge sabatalion kabehana oge gitu kan safrekuensi cek basa kiwari mah ya cek tukang peradioan mah ya safrekuensi sararea gitu kan konek we terus ulah dianggap nu maot
mun ku urang didatangan tuluy teu nyahoeun atawa mun ku urang diuluk salaman tuluy teu ngadengeun atawa mun ku urang didoakeun teu nepi gitu kan. Henteu. Da ieu mah satu frekuensi kabehanana. Tuh. Eueuh jauh dina alam eta mah matang uluk salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti dieu da satu frekuensi eta we telepon ya ai satu frekuensi mah halo ka ujung dunya harita keneh kadenge we itu kan ari nyambung mah nya tah kitu kunaon disambungkeunana teh mimitina mah ku iman tanu nyambungkeun teh mimitina mah iman nyambungkeun terus ka Allah ka ditu ka dieu nyambung ya tah naon deui nu nyambungkeun teh ku mahabbah ku cinta naon deui nyambungkeun teh ku ta'zim ku ngagungkeun ya naon deui cenah nyambung teh ka ditu ka dieu ya ku sadaya akhlak-akhlak nu sae eta teh matak nyambung akhlak-akhlak nu sae nu ku urang ya disambungkeun ka si A ka si B sakur akhlak anu sae ya hade sangkana urang gitu kan welas asihna urang teh bakal nyambung Allah 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 mata jalma anu cinta ingat kakasih Allah bagja eta jalma oge jalma anu dipika cinta ku kakasih Allah bagja eta jalma Masya Allah kunaon deui nyambungkeun teh ku ihsan nyeun kahadean ieu matak nyambungkeun nyeun kahadean teh termasuk ngaduakeun termasuk jarah teh nyambungkeun catet ku urang matak aya keterangan komo zarah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati sajal manu jarah ka kuburan kami da ujung-ujungan wajib manehna meunang syafaat kami dina poe kiamat tuh moga-moga sararea sing bisa mineng jarah ka Rasul kitu jarah ka Rasul jarah ka Rasul teh kitu tong dianggap pirage jarah gitu kan sareng Rasulna ge da teu ninggal da aya di jero taneuh Rasulna oge kahalangan ku taneuh kahalangan ku bangunan gitu kan atuh da jarah teh ihsan ieu teh urang teh kasaean ka Rasul tuh sabada iman teh tuh urang bakal munang nyambungkeun teh kitu malah ku deukeut we cenah diuk deukeut jol tamah eta teh sambungan teh mata aya mujalasatu sholihin ruang riung jeung jalma nu soleh eta teh jadi ubar hate tina sagala panyakit hate aya panyakit hate teh naon heuh sakabeh akhlak anu tercela eta teh bakal dicabut ku Allah satu persatu di mana urang rajin ngariung jeung nu soleh kajen teuing urang teh hees asal deukeut teh jeung nu soleh gitu kan tuh kan tuh deket tunggul tuh sambungan teh kitu ayeuna sambungan ka ulama teh ditambah deui kunaon nyambungkeun teh di mana urang tiasa nguping ceuli urang kana dawuh ulama isorana ulama mah nu dijena jero eta sora aya ilmu Allah bose kana ceuli urang ngadengekeunana bari iman den bari cinta bari ta'zim wah jol kulida gue ganjaran teh kan padahal sebenarnya mah da teu pira ulama cuma rios ngan dina eta sora aya naonan aya ilmu pangeran kan bos kana naon kana ceuli kitu
Urang ningali karena tulisan Quran, ret ningali karena tulisan Quran, kan? Panon urang, jadi hubungan pandangan. Tuh, jual menang ganjaran. Ya, urang ningali cenah kana Ka'bah. Nah, rajol ngaburusut we dosa-dosa nu aya dina di urang teh cenah kitu. Urang ningali kana wajahna ulama. Jol dihampura dosa we, asal aya cinta we dina ati. Itu kan ka ulama. Gitu. Ya. Asal aya cinta dina ati. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Teh kudu dikanyahukeun ku sakabeh muslimin. Ieu teh sabab-sabab kauntungan, sabab-sabab kasalamatan, kabagjaan nu pohara. Kudu dikanyahukeun ku sararea. Tuluy dibangun ku urang. Ya. Ieu keagungan agama, ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti mimiti kayakinan dibangun dina ati urang. Dina ati kulawarga urang, anak-anak urang, murid-murid urang, gitu kan, sobat-sobat urang, dulur-dulur urang, tetangga baraya urang. Mun bisa mah tuluy disebarkeun, kanu can boga iman, kanu can nyahueun ka pangeran. Sebarkeun ku urang keyakinan, sebarkeun ku urang ilmu, dibangun ilmu teh, ilmu Allah dina ati urang, dina ati papada. Geus kitu naon deui, dibangun niat-niat anu mulia. Dibangun deui akhlak-akhlak anu terpuji dina ati teh. Geus kitu dibangun dina awak urang. Naon? Gawe-gawe nu disebut amal soleh teh. Dina awak urang. Kan? Aya salat, kan? Aya puasa, aya zakat, aya munggah haji. Padahal teh dina awak urang dibangunna teh. Nya. Tuh, aya deui gitu kan, silaturahmi. Aya deui ngagidi ka pangajian, kan? Sok ceuli teh sina ngadenge ditompokeun, kan? Bus kana ati. Tuh. Mana teh make gidig meureun urang teh ka dieu teh, teu kan? Tah teh gawe awak teh tah, gawe awak. Tuh, urang boga ilmu, sok sebarkeun deui ka batur. Awak teh sina digawe. Awak teh sina digawe, ya. Jadi kana majelis zikir. Sok letah sina digawe. Ngucapkeun Quran, ngucapkeun warna-warni, ya, kalimat thayyibah. Bibir urang teh sok kayaknya ngapalkeun ilmu pangeran gitu, atawa ngajarkeun ilmu pangeran ka batur. Tuh sok urang teh bibir urang teh sina ngucapkeun nasehat-nasehat kanu sejen kitu. Itu ngawangun eta, ngawangun gawe, ya. Tah ieu menjadi sabab kasalamatan, kabagjaan, kemuliaan anu hakiki tur abadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Piraku teu indah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Allah jalla jalaluhu wahdah, di mana ku urang dipimilik, tuluy ku urang diamalkeun. Beh dituna ku urang disebar luaskeun, piraku teu indah, bayangkeun. Ya, ajaran Allah, ajaran Rasul, dan silih pika cinta ajaran saha? Sing tari ajaran Allah, ajaran Rasul. Silih pikanya ajaran saha? Sosobatan di jalan Allah, ajaran saha? Oh,
Sedekah jariyah tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, silaturahmi ngalongok dugering ngurus janazah takziah ka ahli janazah ya, tuluy ngadatangan onangan dulur-dulur urang eta ajaran saha? Allah jeung Rasul. Masya Allah. Ngadoakeun kalawan sagala doa kahadean kapapada. Masya Allah. Nyaah kasakabeh ciptaan Allah gitu kan, cinta kasakabeh muslimin muslimat, komo kanu saroleh mah komo ka para ulama, komo gitu kan, ka para wali beh dituna ka para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat alaihi wassalatu wassalam gitu kan, karena syiar-syiar Allah gitu kan, pangpuncakna nu ku urang dipika cinta Allah sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ieu ajaran saha? Ngawangun silaturahmi jeung ngawangun ukhuwah, ajaran saha? Ajaran Allah, ajaran Rasul. Di mana gok uluk salam, ngajawab salam, sasalaman, rangkul-rangkulan, ajaran saha? Allah jeung Rasul. Masya Allah, Masya Allah kan? Di mana urang rek tepang jeung papada, Masya Allah aja awak urang ulah aya bau mandi heula, pakaian rapi bersih, make sesengitan gitu kan, rambut sisiran heula gitu kan. Nah ulah katingali naon nu mata geuleuh katingalina, gok uluk salam, ngajawab salam, sasalaman, rangkul-rangkulan, aduh katingalina ge indah, katingalina bersih, terjaga tina panyakit, terjaga kan. Sebab dididik ku Allah ku Rasul tuh suci dididik ya, suci tina najis, suci tina hadas nu gede, tina hadas leutik, tina kokotor. Masya Allah, dididik kerapihan, dididik keindahan, dididik kesehatan. Masya Allah, senyum manis kapapada gitu kan. Ya ajaran saha? Allah sareng Rasul nah sallallahu alaihi wasallam. Ari urang kudu ngajauhan sagala bentuk kagorengan, sagala bentuk kamunkaran, sagala bentuk maksiat, sagala bentuk kadzaliman kan, kudu dijauhan ku urang. Nah, sing inget ya, kudu ngajauhan judi mah, zinah mah, ngajauhan suudzon, ngajauhan kan naon di mali, ngajauhan naon di ya ngagorengkeun batur, nyaritakeun kagorengan batur gitu kan ya, ngajauhan tina fitnah mitnah batur, jalir janji ka batur gitu kan, kudu dijauhan eta, kudu dijauhan eta. Nyokot hak batur sekecil apapun, ngahinakeun batur boga rasa urang leuwih mulia tibatan nu sejen gitu kan, ya kudu dijauhan kabeh, kudu dijauhan kabeh. Ajaran saya Allah sareng Rasulna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk kahadean aya dina ajaran Allah jeung Rasul. Segala bentuk kagorengan eta tabu dina ajaran Allah jeung Rasul. Kan? Masya Allah. Matak lamun ieu ajaran Allah ajar Rasul ku sararea diamalkeun, bari sampurna ngamalkeun anak da indah atuh. Indah. Dek aya papasean? Malaya iya malaya. Malaya. Dek aya kagorengan diebrehkeun di publik. Wah. Da ku Allah ku Rasul diharamkeun eta teh. Rek aya dina hate goreng kapapada, moal nu aya teh cinta we jeung welas asih nu aya teh gitu kan. Nah, matak buya pan ngumumkeun ka sararea ayeuna terjadi ribut aya anu ngagugat ya ngabatalkeun nasab Alawi lain keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku buya dicaritakeun eta teh bisa yang apal bijilna ti iblis. Iblis anu ngajarkeun suudon, ngajarkeun ngagorengkeun si A, ngagorengkeun si B gitu kan. Anu ngajarkeun eta teh jadi ngajarkeun permusuhan, nanamkeun permusuhan atuh jadi parasea. Ya kan?
ke aya eta tina Islam ti Allah ti Rasul ti iblis nu kitu otak jauhan ku sadaya jauhan da ajaran Allah ajaran Rasul mah kudu saling pika cinta kudu silih muliakeun kudu silih belaan mun aya goreng ge ti dulur urang dan kudu ditutupan lah tong boromah ti pada muslim ya emut dongeng Sayyidina Syakik Al-Balkhi wali agung Sayyidina Syakik Al-Balkhi wali agung ari garwa nate di pasihan urang malah bonteng gitulah cek urang mah petot bonteng nate ya ari garwa nate komen kacaroge teh ama masih hante bonteng petot sadat deui maneh saur caroge sadat deui ngagebeg garwana heubi lagi nyebut bonteng petot disebut kudu sadat deui siga anu leuweut leungit iman ya kan piragi nyebut bonteng petot pan urang mah paranti lain paranti urang mah ini petot gitu kan eta meni jeung hasem gitu teuing jeung payet ya jeung gitu kan terus dicawan ku urang mah dicawan gitu kan panyawan mah paranti urang mah eta Sayyidina Syakik ka garwa nyebatkeun kudu sahadat deui reuh wasatu sahan garwana kudu sahadat deui kumaha kaula numpangna kedah sahadat deui kacaroge naroskeun kieu ari kami ya salaki anjeun kira-kira we ceuk anjeun hayang mereka pamajikan nu dipika cintaan pikanya bonteng anu ceuk anjeun petot kitu hayang teu kira-kirana moal mungkin pasti palai mah masihan anu nu sae berarti henteu tertuju tah ka salaki nyebut bonteng petot teh nya ya tuluy kira-kirana cek anjeun da kami teh menang meuli teh nu dagang kira-kirana hayangeun resepeun ngajual bonteng nu model kieu cek anjeun petot teh kira-kirana mah moal eta masieuna teh kapaksa we gitu kan berarti butuh kan ya berarti anjeun teh teu tepat tah nyebut petot karena bonteng kanu ngajual berarti aya deui nu melakna kira-kirana itu kan ari nu melak hayang jadina bonteng siga kieu ceuk anjeun petot moal deui berarti anjeun nyebut petot teh henteu tepat tah kanu melak ge tinggal hiji deui kanu nyiptakeunana euy anjeun bangna kudu syahadat deui teh sabenerna mah penghinaan teh ka pangeran kagebeg asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wah nyaan tobatna ge euy heubeul pira nyebut bonteng petot kapan urang mah paranti sagala teh dicawan deh ku urang nya heuh kitu sarwana jeung ngomongna kitu gitu tak gitu Masya Allah ari di jeroan mah geuning Allah dibawa karena bab tauhid mah euy kabehang lagi jadi ka pangeran ngahina makhluk pangeran ngahina saha anu ngahina nu nyeuna ngagorengkeun makhluk pangeran ngagorengkeun anu nyeuna nyeun hade ka makhluk pangeran. Ingat, muji ka makhluk pangeran, ingat ya. Eta teh hade ka saha? Nya ka nu nyieuna atoh heuh nu nyieuna teh lamun dipuji teh da melanana teh lamun poyoke ku urang, da urang ge teu ngeunah. Sok urang jadi tukang ngaput, ari pek teh nu moyok, kaputan teh goreng patut kieu. Geunah teu? Teu. Begitu aya nu ngomong, walah ieu meni alus kieu ieu kaputan teh atoh henteu. Heuh kitu. Rarasaan teh teu nyambung kalor rarasaan teh gitu.
mata piraku Allah teu benu ka jelema anu dina atina eueuh nyaah kapapada makhluk Allah. Piraku Allah teu benu ka jelema nu sarua ieu teh ciptaan Allah, jelema teh jeung anjing teh sarua pada ciptaan Allah, tapi manehanna boga rasa leuwih alus tibatan anjing. Benu Allah teh. Ulah kitu sia goblok. Sia menang nyeun aing sarua, aing menang nyeun aing sarua. Nah sia boga rasa leuwih alus tibatan anjing lah menang nyeun aing sarua, anjing ke makhluk aing sarua. Teh nya mun dikitukeun ku urang kumaha? Mun ditukeun ku pangeran? Heuh cek urang teh nya. Tuh Masya Allah. Masya Allah. Teridoeun nu nyeunna mah digogoreng teh damelanana. Dibuka ka aeban bari can karuhan aeb. Bari eta teh da lain aeb. Lain. Urang lamun ningali jelema ya ramona 10 tina sabelahna. Ya. Nganggap pangeran kesalahan atawa nganggap pangeran teu bisaeun. Palebah dia mah teu bisaeun pangeran teh kitu. Lain ya. Tinggal di tukang lukis. Loba anu ngalukisna teh teu baleng we coret-coret tapi nah leuwih mahal tibatan nu ngalukis anu sarua gitu kan. Rupana teh dicoret-coret ngarukisna teh 100 juta. Oh, hargana teh eta nu ngalukis teh nu disebut coret-coret da teh jelas ningali jelema teh jelas aya kejeung aya jang-jangan sagala rupa jelema teh. Wah, nu loba jang-jangan teh gitu kan. Nah, da teh jelas eta teh. Jadi dianggap ke orang ieu nu ngalukis ieu teh, nah ieu teh gitu kan kesalahan. Nah ieu teh teu bisaeun gitu kan. Lain ieu justru eta teh kamonesan. Naon? Kamonesan. Tah kamonesan pangeran mah euy, kadang-kadang jelema teh anu sirahna 2. Kamonesan, eta kamonesan pangeran gitu kan. Kitu. Kabehana ge nu dihirupkeun, nu dimaotkeun, anu dicagerkeun, anu digeringkeun, anu dikitukeun, dikeun kabeh kamonesan pangeran. Nah aya makhluk anu henteu dikersakeun ku pangeran. Oh. Nah aya makhluk anu teu ditakdirkeun ku pangeran hade gorengna. Matak palebah nyaritakeun kagorengan batur najan bener-bener ieu teh maksiat. Teridoeun pangeran mah ye. Teridoeun pangeran mah urang mungkap maksiatna dulur urang keneh. Mun nya ieu mah maksiatna, nu nya da teu nya mah fitnah sia goblok. Kartin teu. Ulah kieu urang teh, cek urang teh kieu. Ada orang mah nyaritakeun nu bener. Saenyana kitu. Heuh eta gibah teh nu kitu. Ai nyaritakeun ka gorengan batur disebut gibah teh nyaritakeun nu bener-bener goreng. Lamun can karuhan goreng tuluy diomongkeun goreng eta teh ngaranna fitnah nu kitu teh leuwih gede fitnah mah tuh ka hartas. Tah kitu. Waduh. Atap Allah Ta'ala geuning deudeuh dugi ka ngajamin hambana nu nutupan kagorengan sasamana. Engke teh ku Allah teh rek ditutupan deui kagorenganana teh. Tatkala di persidangan dipaeuneun Allah. Mun urang bisa mere solusi gitu kan ka jelema nu keur kabingungan. Leungit teh bingung nate, tak engke teh cenah dina poenan poe kiamah kabeh makhluk dibingungkeun ku Allah. Jelema nu kieu mah ku Allah teh moal dibingungkeun. Lain kitu. Dan eta teh dina pirang-pirang hadis. Dina pirang-pirang hadis ya, dina pirang-pirang hadis. Itu matak upaya setan iblis. Naon upaya nate nyaeta setan iblis mah ya
upaya nate ngilik-ngilik ieu jelema dikilik-kilik dikelek-kete gitu kan sina naon sina memusuhan jeung papada sina memusuhan eta teh usaha iblis sina berpecah belah kabeung-kabeung make atas nama Quran hadis eta teh memecah belah teh gitu kan ngaja eta teh kitu setan iblis itu tuh maka nalika di Arab ya nalika di Arab sabada sumpingna Islam diwangun teras dakwah kemana-mana sehingga negeri-negeri Arab jaranten negeri-negeri anu pinuh ku muslimin pinuh ku ahli tauhid nepi ka didawuhkeun ku junjunan sallallahu alaihi wasallam setan teh putus asa cenah putus asa erek ngagoda muslimin gitu kan putus asa nepi ka maranehanana musyrik ka pangeran putus asa kunaon atuh upaya setan nek nyelakakeun muslimin bitahrishi bainahum cenah dawuh nabi nyaeta ngahaja dikili-kili ku setan sina parasea soge sina parasea eta urang tong pipilueun urang mah tong pipilueun da Bani Alawi teh geus tetep nasabna teh cukup kaidah-kaidah syar'iyyah urang rek nuturkeun kana syara rek nuturkeun kana tesis hah? Sing jawab ku sararea dek nuturkeun kana syara dek nuturkeun kana tesis dek percaya ka para ulama rek percaya kana hiji jelema anu teuing ka ulama lagi euy geus kitu ai ketetapan bahwa nasab Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW adalah bil qawaid asy-syar'iyyah kalawan kaidah-kaidah syar'iyyah geus cukup geus hartina teu perlu tesis geus cukup geus kartin teu geus cukup ya geus cukup singet tong dikorek-korek lamun dikorek-korek siga maneh ngorek-ngorek bom dan hancur sia itu kan tong dikorek-korek tong geus cukup geus cukup para ulama dengan ti kalangan Ba'alawi jeung para wali-wali Allah seueur dai-daina seueur wah teu kahitung jah menyebarkan Islam di negeri itu di negeri ieu ti Ba'alawi teh teu kahitung dek dibaban kumaneh dek dianggap tukang bohong kumaneh dek dianggap tukang nipu kumaneh ingat geus kitu teh para ulama-ulama nu di luar para habaib ingat hatta ulama-ulama keturunan Wali Songo mengakui di baheula oge sadayana bahwa Ba'alawi teh adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh para ulama para wali siga Syekh Nawawi Al-Bantani teu percaya ka Syekh Nawawi percaya henteu geus tong diomong-omong geus tong dipaseakeun geus kadar aya umpamana Habib anu teu sarua kalakuanana teu sarua pamadeganana sareng nu janten eyangna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun urang nyaah ka eta Habib dengan sok omean ku urang omean tong asa-asa nasehatan ku urang tong asa-asa gitu kan da ieu ilmu nu ku urang ditarima teh ti Rasul sararea sarua ecesen teh kadar aya pamana Habib ngehina ka para ulama-ulama umpamana ya ngehina kanu sanes habaib kurang nasehatan eta wae oknumna da teu ngadenge para habaib para ulama nu ngehina mah teu cing buka kitabna aya nu ngehina henteu da moal jadi wali euy mun aya dosa sakeprul we diantepan moal jadi wali moal sementara para habaib loba walina so
loba para ulama nah gitu kan. Urang mah mesti ngagorengkeun ngabatal-batalkeun oge. Ulama lain, wali lain. Ulama lain. Wali lain, gitu kan. Boga ilmu mukasyafat, henteu boga ge mukahasyafat. Teh, ya. Lalaworating. Aduh. Bet para wali ge eueuh nu kitu euy, bet para ulama ge eueuh nu kitu euy. Ai maneh wali lain ulama. Aduh, tong dikorek-korek eta bom atom sia bisa yang nyawa. Bom atom. Kalau bahasa lama ieu dasarua nu disebut para habib ge aya anu teu solehna, aya anu bodona. Nu bodoh sok urang bere ilmu. Mun aya nu mengkol ku urang sok luruskeun. Gitu kan? Eta we ulah dek dibaban kabehanana ulah. Masya Allah. Sok emut riwayat aya hiji nabi teh geuningan ya. Anu eta teh ngaduruk tangkal pinuh ku sireum. Pinuh ku sireum. Wah, teu beak ku sireum. Duruk we kabehanana. Atuh paeh kabeh. Padahal anu boga dosa nama teu kabeh. Ya, anu boga kasalahan nama gitu kan atuh beak kabehanana. Allah, pan ieu mah lain sireum komo ieu mah. Mun urang nyeun goreng teh, mun urang goreng sangka teh, mun urang gibah teh, mun urang fitnah teh kasaha ari ujang eta fitnah. Kasaha. Lain kanu gelo euy, lain ka anjing euy, lain. Fitnah mah kanu gelo euy geus cukup dosa gede teh. Kasaha teh eta. Teh kitu. Ya. Lain kitu kun sing alakur. Ya, sing alakur. Umpamana da urang teu diakui, urang teh keturunan Wali Songo teu diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari Wali Songo na diakui sebagai dzurriyyah Rasul, gitu kan. Ari urang turunanana euy teu diakui, akeun bae. Keun bae ka era-era urang diakui oge. Kalakuan teu akur jeung karuhun urang. Ka era-era keun bae. Dan naon sababna dahasa bener nama da sulayatina akal. Naon pangna sulayatina akal ku urang teu dilayani ge da sulayatina akal. Sok ayeuna Wali Songo upama disebut dzurriyyah Rasul. Terus Wali Songo kagungan bojo, tuluy kagungan anak. Kumaha ceuk akal jelema sehat? Eta anakna atawa anak jadah? Anakna lain. Nya anakna teu aing anakna mah tuluy boga incu-incuna lain. Tuluy boga buyut-buyutna lain. Tuli boga bawa-bawana lain. Heeh kitu dek dibatalkeun kumaha ge da moal bisa dibatalkeun. Moal bisa dibatalkeun keukeuh aya. Keukeuh aya keure urang maena. Dek dibatalkeun kumaha keun bae. Nu penting mah urang kalakuanna sing bener gitu kan. Urang ulah nyieun salah ka batur geus kitu. Urang tong ngagorengkeun batur ngagorengkeun urang sing bentet kop cimentet ya sing bentet dia mah aya anu nelpon ka buya. Jadi buya kusabab buya teh ieu teh siga jadi condong belaan ka para habaib gitu kan. Jadi loba we nu ijin cenah ka buya teh keun bae buya mah. Malah kasararea anu ngararewa ka dzurriyyah Nabi ka Ba'alawi buya asupkeun tanah kana rombongan nu dipikang ewa ku sia. Buya asupkeun. Termasuk Abuya Muhyiddin gitu kan. Pikang ewa ku maraneh. Malah mun bisa maraneh tong ngewa ka ditu temblehkeun sakabeh ka ngewa maraneh ka buya. Kabuya temblehkeun entong ewa ka ditu mantong ai kabuya pantes jelema doraka dah buya mah pantes jelema doraka we mah ngomong sate kieu da karunya we kasararea da buya mah teu boga masalah henteu dah
boga masalah gitu kan, tah yang asup karena masalah matak bae mah yang diskusi keur naon eueuh duitan di ongkoh mulai duitan puguh dinya duit eueuh gitu kan keur naon gitu kan. Da boya mah ngomong teh kieu ka sararea nyaeta bisi cari laka kudu nyeri hati atuh abdi teh gitu kan digogoreng abdi teh nyeri hati anggar we urang teh sing adil diajar sabar sing adil urang teh kanu ngagorengkeun kanu boga pemahaman katingali salah omean ku urang ulah dredeg urang teh hayang males tuluy dipublikasikeun dibabat bikan akar-akar aduh cilaka sejang cilaka bahaya gede matak sing ngalakur ya sarareha sing ngalakur geus ayeuna mah tong dimasalahkeun eta teh tong dimasalahkeun bae we sing alakur sararea silih pika cinta sararea silih muliakeun sararea ulah ngarasa kuring leuwih alus tibatan nu sejen ta eta teh leungitkeun tina ati sararea leungitkeun tong sok ngahinakeun batur gitu kan gitu. Ikuti sunnah Rasulullah. Lamun ulang ikuti karena sunnah Rasul nusa bener-benerna insyaallah bakal saeutik euy ikhtilaf teh bakal saeutik ngikuti karena sunnah Rasul teh jeung ikhtilafna ge da bakal anggar we hade beda pendapatna oge contoh Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali aya beda sapalih dina ketetapan hukum tuh kan ya ikhtilaf kan ya ikhtilaf di antara para imam tapi ikhtilafnya jadi goreng jadi hade atau urang tehnya jadi pilih kelir acak corak urang teh kan hayang weh milu karena pendapat Imam Syafi'i nya pek hayang ngiring karena pendapat Imam Maliki pek gitu kan itu jadi pilih kelir acak corak jadi rahmat keur urang zakat fitrah ceuk Imam Syafi'i ceuk Imam Hambali ceuk Imam Maliki teu sah diganti ku nilaina ai ceuk Imam Hanafi sah ceuk Imam Hanafi mah teu kan urang teh dan hararese ayeuna kudu mawa beas jeung berat deui nya jeung jelema teh aneh dibere beas teh mung deui manehna teh hayang duit we da geus pi duit jelema ayeuna mah lain pi beas geus pi duit jelema ayeuna mah atuh urang teh kitu pindah ka Imam Hanafi ya Imam abdi ngiring kulan sejak taklid ka paduka kulan gitu kan ayeuna bade zakat fitrah teh ku duit kitu nu sahargana sasok teh ya gitu kan tah kitu bahwa teuing duit deui ku sapatu urut teu naon da meunang tanyakeun heula kalau sabaraha ditarimana ditarima 50.000 heuh secukup sok adinya kitu da ku nilaina lain ku duit ku nilaina naon ceuk bari bahasana nilaina mah gitu kan nu bernilai sarua minimal sarua jeung sasok gitu kan tah kitu sasok dina mazhab Imam Abu Hanifah gitu kan dina mazhab Imam Abu Hanifah tah kitu ya Allah indah urang papaseaan ya di antara sesama urang ieu hamba Allah dididik ku Allah dididik ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ningali jalma anu papaseaan maka urang kudu tampil ngaislahkeun fa aslihu bainahuma kudu diislahkeun ku urang tampil ngaislahkeun ulah ngiruhan ulah ngilik-ngilik ya terus kiai siapa tuh saudara goblokna lain kitu kudu dinasehatan sararea kabeh kudu dinasehatan gitu kan sina islah kabehanana ulah disunutan sing inget wasiat Allah wa ta'awanu 'alal birri
wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Umat dawuh Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, aranjeun kudu silih belaan, silih tulungan kana sagala bentuk kahadean jeung kana sagala bentuk katakwaan. Hiji tah. Dua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Umat aranjeun kabeh ulah silih belaan, ulah silih dukung, ulah silih tulungan, ulah silih bantu kana sagala bentuk perdosaan jeung kana sagala bentuk mumusuhan. Tak kitu. Gitu kan? Da ieu mah atuh da guru abdi gitu kajenting guru anjeun palebah goreng mah tong dituturkeun geus. Kasian mah hadena we tuturkeun mah. Ka guru tetep kudu hade gitu kan? Tetep hade gitu kan? Ngan kurang kapanggih nah ini guru itu nyulut kana papasean. Tong dituturkeun palebah dinya mah entong boro euy, anu jelas-jelas goreng. Guru maneh nyandung pamajikanan opat, maneh ulah ujug-ujug nuturkeun sia. Da guru abdi ge nyandung opat gitu kan. Sia peloi kitu hayang nyandung sia. Itu entong ulah sok tuturut moning gitu kan. Eta teh bari hade, eta teh bari ngeunah eta teh. Takwa eta teh nya. Tuh teu bisa nuturkeun urang teh nya. Teu bisa. Komaha dina urusan goreng. Ya. Ulah sok tuturut naon? Ulah sok tuturut moning ulah. Nah, ini keur nyarioskeun kasayan urang. Agama Islam anu urang teh atoh bungah ka Gusti teh nuhun Gusti. Abdi kulawarga abdi indung bapa abdi karuhun abdi anak-anak abdi incu-incu abdi dulur-dulur abdi red ka katuhu ka kenca ka payun ka pengker. Abdi ngabrak ka unggal negeri Gusti nuhun abdi sadaya ku Gusti dikersakeun janten hamba Gusti nu iman ka Gusti, janten hamba Gusti anu Islam ka Gusti nuhun Gusti didamel umat kakasih Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuhun Gusti abdi dipaparinan wahyu Gusti dawuh Gusti nu janten pituduh kana ati abdi kana sagala hal nu dipikeun ridho ku Gusti nuhun Gusti kitu kan terus kitu sing karasa agungna ieu anugerah ti Allah sing karasa carecepna sing karasa rurat reret kaditu kadieu aya adan sok sakabeung nafakuran kadenge ada gitu urang teh kudu syukur alhamdulillah aya keneh nu ada alhamdulillah ningali aya keneh nu salat alhamdulillah aya keneh nu maca Quran alhamdulillah aya keneh nu puasa alhamdulillah aya keneh masjid alhamdulillah aya keneh ulama alhamdulillah aya keneh nu ngaji alhamdulillah sing loba syukur ka Allah taala insyaallah loba syukur mah yeuh ditambah nikmat ku Allah ditambah nikmat ieu nya dulur urang ngayakeun haul teh naon heudeuk ngadamel kasayan kasah kanu geus maot ieu teh ajaran Rasul ya ajaran Rasul eta ari nyeun kahadean ajaran saha geus sakitu geus keteranganana naon keterangan teh nyeun kahadean ka papada eueuh ngadoakeun eueuh manya eueuh pada teh ajaran Rasul nyeun kahadean teh ngadoakeun teh ajaran Rasul aing ngadongeng-dongeng kasayan nu maot eta teh ajaran Rasul uzkuru mahasina mautakum ajaran Rasul eta teh kitu ngeriung kieu urang silaturahmi ajaran saha ajaran Rasul gitu kan pan urang nyebut-nyebut Allah nyebut-nyebut Rasul nyebut-nyebut para ulama para wali ajaran saha eta teh nya ajaran Rasul sadayana ge alhamdulillah hatur nuhun sahibul bait nya
Matur nuhun Buya bisa jadi bisa silaturahmi itu sararea jadi bisa ngaji jadi baroga ganjaran ti ditu ti dieu. Oh eta teh dongengna teh judul nama niat salira sing mineng kikieuan teh. Itu kudu hawal wungkul ya. Boga anak kawinkeun ngayakeun pengajian siga kieu. Boga anak disunatan ngayakeun gitu kan nyeun ima ngayakeun eueuh ting judul heuh naon we lah penting mah ngariung we gitulah ngariung we ngaji gitu kan bisi eueuh judul gitu kan momen muludan kurang muludan momen rajaban agustusan kitu we judulna teh tapi da buktina mah agustusan teh ngaji heuh geus apa eta teh ngaji teh judul makin bae lah dengan dubako ge kumaha eusi we tingali gitu kan kumaha sih we urang butuh geusina ari ibu-ibu dek muning ATM muning duitna muning ATM na muning duitna tah kitu aya dibere ATM kosong eueuh duitan kitu tah kitu kartos ngatos we terus ka hartos mah alhamdulillahirabbil alamin sing jadi sabab hidayah sabab rahmat keur nu ngomongna keur nu ngupingkeunana sadayana pada kebahagiaan lajeng nyebar ya rahmat barokah ka sadaya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebar ka bangsa urang khususna ka negeri urang ka pamarentah urang ka rakyat urang alhamdulillah ya ka sadayana pada kenging rahmat keberkahan. Muga-muga negeri urang bangsa urang sadayana ku Allah dijantenkeun negeri sareng bangsa anu pinuh rahmat Allah pinuh ku berkah ti Allah pinuh ku mangpirang-pirang anugerah ti Allah mangpirang-pirang kasaehan ditebihkeun tina sagala musibah tina sagala fitnah tina sagala kawonan tina sagala panyawa tina sagala wabah sadayana nya ti Bapak Presiden kene dugi ka rakyatna sadayana ya TNI na Polri na Masya Allah hatur nuhun jazakumullah hasanah jaza Buya nambe dijemput dikawal tadi aku pihak kepolisian alhamdulillah ku Buya didoakeun moga-moga sadayana TNI urang Polri urang sadayana sing jadi ahli kabagjaan ahli kasalamatan ahli rahmat jeung keberkahan sadayana nya sing pada mulus rahayu berkah salamet pemerintahan di dieu anu Buya teu uninga nya pilih aya perangkat desa tanepi kecamatan teh nya tanepi ti kabupaten muga-muga sadayana didoakeun ku Buya sagala rupa cita-cita anu sae dimungguh Allah sing dikabul ku Allah sagala rupa dosa perdosaan urang sing dihampura ku Allah sagala rupa aib urang sing ditutupan ku Allah wabil khusus anu dihaulkeun ku urang pangersana Bapak Haji Sugih bin Bapak Suhaili moga-moga di alam barzakhna ku Allah dibahagiakeun dimuliakeun pomi aya keneh kalepatan kaluputan muga-muga sing dibersihkeun ku Allah pomi aya keneh kaaiban muga-muga sing ditutupan ku Allah taala oge cita-cita anjeunna anu sae muga-muga sing diijabah ku Allah muga Allah taala maparingkeun ka anjeunna syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebetkeun ka surga Firdaus A'la tanpa dihisab tanpa diazab kalayan syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditebihkeun tina siksa neraka ditebihkeun tina pakeuh dina poe kiamah ditebihkeun tina siksa kubur fitnah kubur oge anu dikantun ku anjeunna kulawarga oge rundayan anjeunna anu jumeneng keneh moga-moga ku Allah diselir janten ahli iman ahli takwa janten ahli kasayan ahli kabagjaan ahli kasalamatan ahli kemuliaan ahli keuntungan anu hakiki tur abadi boh di dunya boh di kubur boh di akhirat sing jadi ahli surga sadayana ahli surga Firdaus A'la sadayana sing jadi ahli syafaat Nabi sadayana ya
bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi firli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.